Yang udah bakal aya bintang tamu lini teh. Saha Kang? Nya aya Mamang Ohang. Oh aya ka dieu. Aya Mamang Ohang ka dieu urang panggil wae tong pamang Mamang Ohang ka payun. Hebeul teu panggih Akang. Heubeul teu panggih aing Mamang Ohang ah. Kerawan kinya. Ka payun Mamang Ohang ah. Mana bieu? Mana bieu? Bawa balik. Tadi aya huntuna mah. Aku ingat ke mantan, untuk ingat ke mantan, mantan ente ingatkan. Aing ingat ke hutang, hutang tikikan kalah gening namahan. Aisyah ada naonan goblok. Ingat ke hutang. Alhamdulillah keprok kang Mamang Ohang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mang Ohang. Ulat. Damang Mang Ohang. Ente. Dah tuntut bebet ka dieu. Nya itu. Emang Mang Ohang nuju teu damang? Ente abi teh. Oh henteu, berarti cager. Cager naonna? Nya Mang Ohang depan abdi teh naros. Mohon. Mang Ohang damang. Mohon. Sanes muhun. Kumaha sih? Nanya Mang Ohang damang. Eta sugan. Ye, apa nu ngaraoskeun Mang Ohang sanes abdi. Mohon eta oge. Abdi naros ka Mang Ohang. Ari Mang Ohang damang atawa gering? Atawa lah. Atawa? Oh berarti tengah-tengah. Ish, tong nyawanan. Lainnya mana nu bener itu? Kumaha sih? At itu Mang Ohang teh gering atawa cager? Oh, eta na. Gering. Oh gering. Atuna gering bet ka dieu rek naon? Cek saha? Apanan bieu cenah Mang Ohang teh gering? Naonna? Pa Pangdam aya bom teu? Urang granat ieu huntuna cenah beak kabeh ieu. Ente abi. Ieu teh kumaha? Ieu teh ulah lalomora, ieu teh di Siliwangi dieu. Ulah macem-macem dieu. Mohon nya. Heeh. Yang di Deredet sia, ieu moto Siliwangi kumaha cing? Naonna? Aing morek ngaganggu ka dia. Sapanyang dia tengah ganggu kang aing. Tapi lamun dia ngaganggu kang aing, dituar ku aing. Sahayu. 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 Sireum atul. Aing mah mau. Kebayangnya. Oh, aing mah kasurupan ku sireum ateul. Sing horeng lain kasurupan dicocok etana. Naonna? Kanyutna. Aisyah jorang belegug ci teh. Lato-lato gitu. Ah, tuh kudu jorang-jorang. Yang geus keur kumaha kudu sebut lato-latonya. Beda deui lato-lato. Kanyutnya kanjut. Jorang situ punya kanyut. Jorang. Naon? Bieu nyebut Nyebut naon? eta bieu. Nah, aing minta nyebut kanyut. Jorang. Eta memertikeun. Nya mertikeun ngan barangna eta. Ari kanyut mah samanapun ibu-ibu ye, bapak-bapak kedah turuninga. Kanyut mah teh jorang. Mohon toh. Margi eta teh kalebet babasahan kulot baheula. Mohon. Nya model aya kanyut kunang. Beres. Tuh. Baheula geuning lamun anu ngalahirkeun. Tuluy cecep. Bata duitna teh dabuskeun kana kanyut kunang. Kanyut kunang. Jadi sarua dompet aja namanya. Dompet teh. Oh, para nyankeun duit. Heeh. Mode sieunan eta teh aya istilahna dina Sunda mah. Naon tah? Sieunan teh borangan eta teh kanyutna punuk. Oh, kabayang. Istilahna teh. Lain kabayang kumaha dicalanana nya. Lain fisik belegug sih teh. Oh, ibarat istilahna. Lamun anu wanian eta teh lair kanyut. Waduh, sakumaha nya. Kawanina kitu. Nya mun aya nu baheula ningan sok eta ningannya. Nu keur rebutan bola. Ujang sok buru palaer-laer kanyut. Pawani-wani hartina teh. Pawani-wani berarti nya. Pawani-wani. Pagede-gede kawani. Lamun nu eraan eta teh kanyutna tarang. Hah?
Hartina teh eraan bener ieu mah istilahna eraan teh kanyut natarang eta teh eraan. Oh pantesan sok kieu wae nya. Da baeun meureun. Pan era ya. Era ku kalakuan. Eta batang 7 orang kanyut makade. Heeh. Nya. Kang. Hari ieu teh acara naon? Acara TV. Oh. Ayo mana apaan meureun mana teh dikontrak, dina kontrak meureun aya nu ngahubungi. Naonna? Ye, naona euy teh. Acarana teh pun meureun mangohang ka dieu teh meureunan di dinya teh aya tercantum. Oh. Di dinya uleman teh dina kontrak teh mangohang teh ngahibur di Kodam 3 Siliwangi. Oh eta. Heeh. Kodam 3 Siliwangi. Dina acara Pesta Rakyat Jawa Barat Horizontal. Oh, jadi ini barat nama jadi aja nama geus ditembongkeun dan rakyat jeung TNI teh ngahiji gitu. Oh, alhamdulillah. Nya kitu. Nya alhamdulillah. Dangukeun. Inget rakyat jeung TNI geus ngahiji ari huntu ohang misah we tulis umur-umur. Lain misah deui inget beak deui wae hiji deui. Geus rek beak. Eta teh ciri rek kolot geus kolot mah teh mikir. Nya eta genggus. Heeh, nu mah ulah bebudakkeun wae hirup teh. Cok saha bebudakkeun? Nah. Budakkeun komo dina mangwarang 3 banci cenah. Cok saha? Teu beungeut goblok gitu digoreng. Teu saha ye. Amit-amit ih. Eta teh banci gigituan teh. Ih, teu saha kabeh-bena teh nyenteu nya. Lamun aya banci kieu mah payu saumur-umur geus teh. Lain uing teh alhamdulillah nya. Uing teh Ngaweuleujeungkeun heula atuh mangohang. nya alhamdulillah kange sam Bapak Panglima. Bapak Panglima Pangdam. Bapak Siliwangi. 3 Siliwangi. Bapak Maijen Kunto Arif Wibowo. Mohon Bapak Maijen Kunto Arif Wibowo. SIP. Heeh. Tadi pan sumping. Alhamdulillah hai. Hai, ini rewas uing nyemohon nuhun. Eta teh luar biasa leuh. Tadi sumping Bapak Kasad sumping ka dieu. Bapak Kasad alhamdulillah. Bapak teh Bapak Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman SEMM. Alhamdulillah eta kapal Pak entep-entep gitunya eta ya gelar. Ampun. Sakola mah kitu atuh. Jigana di matak mengohang tuh budak teh kudu sakola nepi ka tamat. Nya abi ge bae. Nurutan kolot na sakola nepi ka gerbang sia balik deui we. Nya eta we geus kitu. Tapi alhamdulillah ku kieuna oge urang teh bisa hasil silaturahmi nya. Nya. Mun kitu sanajan urang teh kitu nya teu kieu kitu dah. Kumaha atuh. Ke. Ngomong naon ari maneh? Hah? Eta kitu eta kieu. Nya Ai kitu teh naon? Ibaratna kitu. Oh ibarat. Oh nya, terus kumaha tah? Tah kitu. Nya terus kumaha kitu teh? Nya teu kieu-kieu. Ai kieu kumaha? Nya teu kitu-kitu. Nah, ai kitu jeung kieu urang mana? Wah kutu kuya. Kutu kuya anjing. Kutu kuya. Pan uing teh alhamdulillah ngiring bingah ku atas nami simkuring mah atas nama Rahayat Jawa Barat. Alhamdulillah ayeuna nya intina mah Kodam Siliwangi teh dina Aisyah kumaha ngobrol teh karipuh kieu cenah tuh. Hah? Jeung pabelit sarung cenah kumaha teh? Ieu abi mah sok ge ieu non teh garogi. Grogi lain garogi. Garogi payunan ieu. Pak henteu. Payunan Bapak Pangdam. Bapak Pangdam. Dewe ke grogi kasep Bapak Pangdam lagi. Oh Bapak saya teh Bapak Kunto. Alhamdulillah mohon Pak Bapak Maijen Kunto. Maijen Kunto. Tah eta teh maneh ngapal? Naonna? Dina sejarah pawayangan. Naonna? Maneh nu pangjagona cacing di pawayangan anu bisa ngapung. Wah, nyaho aing mah. Saha? Si Aep. Gatot Kaca lain Aep legug situ. Dina wayang lain di RT Sia. Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca teh sebenarnya elehna mah ku Bapak Pangdam. Nah, Apaan Kunto?
Senjata kunto. Senjata kunto. Kontak. Kontaknya. Mata gatot kaca mah sieun ka dieu. Wah. Sieun aya Bapak Kunto. Wah, nya. Pak Kunto entong sieun ku abi mah nya. Bisi bade ieu Mas. Ya. Bisi bade nambahan. Nambahan naon dari mana? Siap, asik. Oke, Bro. Pangdam disebut bro sih teh. Ayo. Wah ini segitu teh. Tapi kita bener. Ari Papangdam geus merakyat ngaranna ge Siliwangi. Ari Siliwangi teh Sili Asa, Sili Asu jeung Sili Asi. Mana? Jadi geus ngahiji jeung rakyat eueuh hijab deui ayeuna mah. Alhamdulillah. Aduh, keprok kange ka Pangdam tilu Siliwangi. Aduh, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Kuing ge cita-cita baheula teh jadi tentara. Tentara lintang. Baheula wing jadi erek jadi hayang jadi. Oh jadi baheula teh cita-cita jadi tentara. Nah teu jadi. Nyet, hah? Nah betul jadi. Oh wing teh pan tuluy nya ieu teh jadi ke SD mah pan apa SD. Urang teh pernah ka SD teh. Oh pernah di SD. Terus? Terus semep SMP semep. Terus ka semekai nya. SMKI. Oh salahna teh eta wing teh meureun heudang meureun resep kana seni. Terus ka itu. Tapi dah cenah bisa non pinah deui kana ieu pendidikan aya pasek asup di urang kalah kali diusir. Nah berarti usir. Diusir. Heuna. Mana cenah? Ya kamu siapa? Cuk urang teh. Bapak nanya. Bapak nanya. Kamu malah mengolok-olokinnya kepada saya. Ya saya emang nggak tahu Bapak teh. Saya mau daftar. Daftar mau jadi apa? Jadi tentara. Pasti ngali gue kieu. Cukup seuri. Nah make seuri. Seuri ningali urang mereka gorowokan sia teh rek daftar kumaha untuk geus eueuh sia teh. Ye, anu ngaran bener emang ohang. Sebenarnya aya daftar tentara mah kudu sampurna fisikna. Fisikna kan kudu sampurna. Udah berat jadi tentara teh nu mata kade kudu ngahargaan da berat jadi tentara teh leu. Teu sakabeh jelema bisa jadi tentara leu. Nya. Teu sagawayah jadi tentara teh. Matak ai tentara prajurit mah eta manusia pilihan deuleu. Pilihan ya. Oh winge pan sok orang-orang terbaik wungkul deuleu. Bener diajar wing dina eta kan sok dina TVRI bolanya bola teh sok aya non mun Agustusan naonnya 17 Agustus teh sok aya ieu pan nya sok aya pacarannya pengibaran bendera wah wing teh urang wah jadi komandan kadenge kuing cenah pasukan disiapkan kadenge kuing teh wah wing teh tinggalikeun we ieu teh jong didekeun sorana wah ieu ci teh komandan ieu komandan upacarana urang teh bakal jadi kieu we kadenge kuing teh urang wasal tak kitu anak saya teh kitu sia teh teuing ada dengan aing kitu lain make jeung sekak sia teh lain catur kumaha sih sabenerna sih siap rak itu langsung hulu na mentong oyak goblok teh entong ajek teh hulu na make jeung milu ka tukang sing siap dan istirahat di tempat istirahat di tempat kok temenang keluar lain maksudnya aduh aing hese jeung nu bodoh mah ieu istirahat di tempatnya ulah ngopi siap di tempatnya ya istirahat di tempat run kalakah biuk sia kumaha tuh leungeun katukangkeun kita tah eta mah lain istirahat di tempat sia mah lalason goblok atuh Nah kita. Ayo di tukang kita sak. Naon? Di tukang kita ngan kasih ilok. Nah. Di Borgo lain. Lain di Borgo, kapan kieu istilah di tempat mah. Disiplin ilmu na teh kitu siling teh. Hormat. Gerak. Woi.
Di mana ya prajurit kayak gituan goblok? Saya balik lagi. Kemana? Pangdam 3 Siliwangi. Hormat senjata. Lihat. Patu ayah senjataan babina. Pohonnya. Kelak. Sok ayah. Ah, enggak bener. Hormat senjata. Rak. Kusi. Tadi goblok. Tadi eta mah tukang bas lain tentara goblok. Pana urang tukang bangunan. Nyilu baris ini senjata apa tukang bangunan mah kitu. Ah, teu make senjata si bariwa. Ngerakeun mah ya tentara senjata gaji si teh. Oh. Ergin kusen si teh. Kepada Pangdam 3 Siliwangi. Hormat. Nungguan. Aya tentara nu kacendil gitu. Hormat. Right. Jir paski. 3. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Kade setan. Kade siete. Siete tentara geus ngarasa bleker. Mending ngenyot leuh praktis teh. Ayo tentara ngemplat cing gagah teh prajurit. Ieu prajurit Pangdam 3. Siete garagah pisan. Awakna ge. Jalan di tempat. Iya bener. Tong menekan yang mudun situ jalan mudun. Jang mengga situ dah lain ahli na lu. Lain naon bisi era deui da ahli na urang malin ahli na nya lain ngaheureukeun ieu mah nya. Henteu da wing. Diajar we ieu mah. Diajar. Wing tapi nyang hayang ngaieukeun teh dang rumasak kitu nya. Wing mah jadi rakyat teh bodoh. Tadi oge caur Pak Haji Dudung. Cenah jadi jelema teh kudu pinter. Kudu non teh bersih hati. Alhamdulillah winge duh ngadengekeun matak jadi ayeuna teh geus berhasil nya. Oh eta. We teh kudu kumaha tuh ngomongna ieu teh. Bejaan atuh ieu hei. Hei bejaan. Wing hayang padato ningan. Hei. Ece. Ece kaing. Sok ngaulujengkeun kieu apa dina kesenian Sunda mah geus aya nu leungit. Naon? Beluk. Oh nya geus jarang lain. Oh geus jarang aya beluk teh. Aya nu ngelo, aya nu meuli. Oh siap. Heeh. Dewek nu ngomong, mane nu nyanyi. Siap. Oke. Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Goyang dompet, goyang dompet. Goyang dompet. Goyang dompet. Bapak. Bapak Kunto aya teng wajah. Urang galei ieu. Naon sih? Ai sia naon? Ngadon nyanyi ai maneh? Ai tadi ngomongna naon? Dewek anu ngomong sia anu nganyanyikeun. Lainnya tadi mah nu lain teu make nu. Oh jadi tadi naon? Tadi mah wing naon cenah? Ngomong. Nu ngomong. Ohang nu nyanyi. Oh salah berarti aya. Oh berarti nyanyi naon ai urang mah. Oh salah berarti hampura mangwang punten. Mangga.
bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak, ibu, ibu. Hatur nuhun anu parantos yumping ka dieu. Hatur nuhun anu parantos Panjang teuing cenah teh. Bacaan anjing. Bacaan. Siap panjang teuing goblok cenah teh. ping ka dieu. Aduh dituluykeun. Apa naik kana sum tadi? Dina acara Pesta Rakyat Jawa Barat horizontal. Dina acara Pesta Rakyat Jawa Barat Cenah kana acting cenah teh mah. Halo. Anu dihadiri ku pangaresana Bapak Pangdam 3 Siliwangi, pangaresana Bapak Maijen Kunto Arif Wibowo. Alhamdulillah kasumpingan deui Bapak Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman SEME, Kepala Staf Angkatan Darat, urang Bandung asli, anu alhamdulillah parantos hadir di dieu ngaluuhan. Mudah-mudahan sadayana diawit pangaresana Pangdam oge Bapak Kasat sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Oh. Kangge ka wargi-wargi waktosna parantos jam 2 sahur. Sahur. Kadang kala sahur yang mana? Baru teuing anjing ingat. Mamit-amit. Heeh. Nah, ngahibur bener. Sok atuh sok. Ngahibur bener. Sok bejakeun. Naon ka lagu naon? Hah? Lagu atuh. Lagu naon? Urang mah lagu baheula pan Pak Kunto, Pak sateh, Pak Kasat, Pak nu ieu direngrengan di dieu teh pan ieu. Teh non resep lagu-lagu baheula. Lagu naon? Datang untuk pergi. Aya dewek jadi naon? WC. WC bau atuh isi teh. Anu inilah teh. Inilah. MC kudu inilah. Oh eta. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu kita tampilin. Naon sia? Tewak aing. Bapak Pangdam ka dia alhamdulillah. Pak tewak Pak, ta bangsat Pak. Ini ngarona Pak. Alhamdulillah. Nuhun Pak Pangdam, alhamdulillah. Siap. Iya Pak. Makasih Pak. Ini kasep ge Pak Pangdam ya. Luar biasa jejak keleun kasiron. Cacak make sarung manis. Terima kasih Bapak.
Alah. Nah, saya orang Bali lain gitu-gitu saya. Jadi naon mana? Apa? Iya, lepis suka sih. LP lain lepis. Oh itu nu asli nama, ya mah lepis weh. Oke. Lepi. Oke hadirin semuanya, kita tampilkan acara berikutnya yaitu berpacu dalam melodi. Kita tampilkan artis dari Jakarta yang sudah terkenal di dunia maupun di akhirat. Naon? Abdi teh dacan modar. Maknya tuh menyamni langsung ke akhirat di dunia wungkulnya. Punya. Oke. Oke. Sungut bau bangke gitu ya. Oke, kita tampilkan artis berikutnya dari Jakarta, artis papan atas, yaitu Elvis Sukaisi dengan lagunya. Lagu naon? Datang untuk pergi. Oke. Yaitu lagu yang sudah terkenal di radio maupun di televisi, yaitu lagu Datang untuk Pergi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Makasih ya sudah hadir di sini di acara Pangdam 3 Siliwangi. Betul. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadesya. Surya Kadesya. Naon? Ai maneh kumaha dititah nyanyi ngadon balik deui Aisyah. Artisna naon sih teh? Abang geus dibayar. So sakali bisi teu jelas. Teu paham kumaha, aing teh paham. Oke, kita tampilkan artis berikutnya dari Jakarta yaitu Elvis Sukaisi dengan lagu Datang untuk Pergi. Silakan. Alapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, maaf ya, di acara Pangdam 3 Siliwangi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadia Sesarman. Aisyah artis nahaun datang balik deui. Sok bisi aduh kumanya rada ancadan satik rada ancadan. Artis berikutnya Iya. dari Jakarta Iya. yaitu Elvis Sukaisi dengan lagu Datang untuk Pergi. Tingalikeun. Datang untuk pergi. Kadeh si Apun Menjadi apun. tuman wae sia teh ditita nyanyi sia teh lain diteda datang balik berbalik deui Aisyah. Mah tuh Judul lagu teh Datang untuk Pergi eta judulna lagukeun ku sia lain datang balik deui sia teh istri ka lain. Sia teh ojek naon? laguna pan kitu. Ganti laguna Oh, tapi bener laguna ngeunaheun. Kumaha cing? Mengapa engkau datang bila untuk pergi kau buat aku senang lalu kau sakiti la pau. Wes sih Kadi ahun masih di mana-mana nu ae da teh ya backsound sia teh penyanyi backsound sia penyanyi milu ae backing vokal jeung beuye sia teh ae sia teh can nyatu naon itu kumaha tuh ganti laguna sok atuh lagu kitu Mirnawati eta aing mah laguna teh Mirnawati teh Mirnawati Dewi Mirnawati Dewi Jeritan Hati eta aing resep pisan lagu ieu karesep aing lagu ieu mah oke setelah sukses Elvis Sukaisi
dengan lagu Datang Untuk Pergi dan Sekarang Pergi Untuk Selamanya. Kita panggilkan artis berikutnya yaitu Mirnawati Dewi dengan album nyanyinya yang sudah terkenal yaitu Jeritan Hati. Bapak. Saya terek stroke naon. Tapi aku kelihatan gitu nyanyi teh. Naon atuh? Saya teh nyeri beteng di titah ku aing teh nyanyi. Kan aku kelihatan gitu saya teh. Heuh eta. Jika nu mules. Heuh. Saya teh yang bodoh naon. Nyanyi. Maknya nyanyi gitu. Laguna judul naon? Jeritan Hati. Jeritan Hati. Heeh. Sok sunakeun. Jeritan teh ngajerit. Ngajerit. Hati teh hate. Heeh. Ngajerit jero hate. Tah, ari ngajerit dina jero hate kudu kadenge. Hese jeung si Ahmad mah ya. Artis gelo sih mah. Kan bener nyanyi na. Ini bener. Bener. Buat niat sih menjadi artis teh. Kueta. Tayang nama tinggi itu duh. Eta cingir goblok gitu. Oh, lain kalau Bapak. mik cingir ka ngaceng gitu sih teh. Hujan. Namun hujan naon? Bapak make anteno. Oh, Sinyalna sinyalna goreng. memes. Oh, bener. Cep. Gusti Bagung. Aduh, mana ter ke lagu naon itu pugu. Hah? Ke lagu naon? Neng. Nong. Jika berit got sih tadi lele mah. Oh, tong amak atuh tong amak. Tong amak mangga atuh tuh. Geulis gen teu payaan ongkos teh. Dikitukeun pisan. Heuh, desa anu hayangeun ka aing ge. Humanar ngadakeun gerentes hate ngabogaan cita-cita laksana Asik. maksud hayang ngajungjung seni pribadi seni Sundang anu asli nikah hemat miara kabudayaan geus ngajadi kewajiban putra Sunda. Ayo degungkeun ngagem pancen ngajayakeun ngamumule mamawis karnewi anu sayang bikin keagungan bangsa hayu rampak salulu jeung saalet ngamumule budayaan pikiran mulia
Tuh hujan ngegeleheun ka sia mah. Bagi gede cuma udah rujit nempona udah. Itu pan rek yang harapan munggah. Yang harapan. Terus berikan bakar bunga naon. Ayeuna hujan, ngagedea. Ayeuna isuk mamberenan henteu jadi adem. Adem. Gitu. Kudu disyukuri. Hang, mana hayang dipuji ku sararea? Naonna? Manehna buligir. Hah? Hujanan itu dihareup. Siap. Ulah. Alhamdulillahnya, Hang. Hai. Baik lagu. Naon sia? Lain jelema bagi menyerang ka dieu sieun. Oh kahujanan. Apaan hujan jadi kadarieu jadi ato. Sok ka dewe ibu ka luhur. Ka panggung we kabeh. Heeh sok. Yuk nayaga ka handap yuk. Sanu ngah. Tah kitu sok karunya teh itu sok ka dieu. Sok ka dieu. Oh ka dieu. Sok tah kitu nyeret sok. Gap. Ieu teh bakat ning ku resep-resepna kana. Bakat ning ku resep ngadukung Nya. ka Pangdam 3 Siliwangi. Leres. Sanaos diguyur hujan kiwari tapi tetep masih keneh satia nonton Mang Ohang. Nonton alhamdulillah. Nonton PG Hatilu Iya. alhamdulillah. Oh, ieu teh dadang suadai suaya. Tambiling wae ieu teh dadang suhadai. Sunandar Sunarya tempo atuh. Iya, dadan Sunandares Putra Sari Harjatilu. Giri lain Sari Harja emang ada rumah makan sih teh. Putra Giri Harjatilu alhamdulillah. Pokoknya mah mau aya duana. Moal dengan hiji-hijina punya di rumah tuh rumah dua. Alhamdulillah. Ngoongan dadalangna hijinya. Pokoknya hiji ciciren anu hade pokoknya mah di dalang dadan mah. Naon? Hah? Naon? Nya. Hiji pokoknya mah. Naon hiji? Cicirena hiji. Naon? Bawa ngejakeun tong. Naon cicirena hiji teh? Ulah ieu nya. Tapi da kasemputkeun geus. Heeh. Bitisna gede. Goblok siapa? Allah hujan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hujan. Sok ngadaroa hujan gede masuk di jabal di doa teh. Nya ngadoa mugia urang ti awit ayeuna bulan puasa ayeuna. Pokona mah ti awit ayeuna depi ka iraha urang teh sejarek ngarobah diri kitu nya. Leres. Boge urang sing sehat, bagja, waluya, barokah, yuswa gitu. Amin. Alhamdulillah. Pokona mah sing mangfaat kangge pepada urang. Amin. Bener. Amin. Tong mikir-mikir jasa anu urang pikir-pikir mah dosa nu geus kaliwat supaya urang bisa non teh ngaranna teh introspeksi diri. Nya gitu. Urang bisa mah babalik pikir, hijrah disebutnya. Amin, alhamdulillah. Gitu loh. Alhamdulillah. Ya. Moal aman tenang. Nya. Nu penting mah sound sistemnya aman. Aman sound sistem. Ngan dikurubung gitu. Mana geus aman ayeuna? Alhamdulillah. Aman. Aman. Astaina masa kekebegan. Alah. Ya. Mang Ohang. Ya. Hatur nuhun Mang Ohangnya. Siap. Alhamdulillah. Urang teraskeun ngeunaan lakon. Nya heula sok. Ya. Da penting mah urang teh tadi teh tetep rakyat jeung TNI ngahiji kitu nya nuhun mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hojang Mapai pamandian
Peter sedang uyung metu genas kanya nyeria kanya nyeria eta lain-lain daun awi lancaber kang nale permana dadi taweran lain-lain bagja diri bagja dengan dibageran dadi bageran sok saban mah aya areuna moal nukuh ditirang sok saban yang jenak terapu ku pipikiran agilang teknik bos ulu terapu ku pipikiran sewang-sewangan aya widi lepas dina sabengketan moal panggih yang kasenangan tang tunyorang kahancuran tengah peting nu sepi jempling hawar dimomongkan kang nalek permana supaya dina impian nuku kang gilang teknik bos carita paduduan angin lirik ngeus alam janji asih malati kembang nati kiwari patepung adei ngakulih suka bunga kalau sinar loga laksana bungan Bila
tahun tak tujuan makmur dina daka abila tengah petik nuker sepi jemplin hawar-hawar bos maju jaya deui anu bageun bet sora hariri dimumunggang pasien dina impian mamah euis haji garnewi anu bageun nu ngaran neng mae anu bageun carita paduduan angin riri ambu ari anu bageun ngalus daun rientih ayah noah anu bageun jang jiasi bos Arifin Lewi Kuda menjadi kakasih nebakate tawi soca di bemende bos Aris anu bageun nu munggaran carita Mang Raja paduduan jadi dia bos karong panggi imut ngalahunan Profesor Herman anu bageun jang jiasi ngaran gulan malati nu kapieun kiwari patepang waligan suka bunga laksana bulan purnama Pina dengar haom kumaha deh aya kecap nu saatni teu kedah pilih sangkeun api endah lain-lain nawi mama ranca barang di taweran lain-lain baca diri baca dengan eta di bageran
kagungan jagat jagat gede jagat letik jagat gede bumi langit jagat letik sanubari nu usik anu agung nu maha agung utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadaya tunggal makhlukna makhluk anu bakal lepas tina kongkongan kodrat irodatna numur bengalam numur bengalam kaayaan Tegal Kusetra beki dia beki ketir seueur anu mati di kedua belah pihak oh di pihak Pandawa oh di pihak Korawa itu kaayaan atuh kiwari ti nagara kuhak kendra nyata sedanten ulah dia bala tamtama hangkot buta kiwari nying harepan ye Setiaki anu parantos tatan-tatan hei Setiaki hutang pati barapati hutang gudang tipai udang dipahan kuaing bangsat siapa sekecil-kecil juga ya. Eta bener. Yang itu meng rek pahangkan. Halus celina deui bener. Abdi tebi. Alok jeung sinen shower ku sareng hujan dulu. Pena surupan kabeh.
Migana anawa pakapeak koyo ori bisa mapek koy. Hayangnya hojai. Cepot, Lun. Kamala, abdi. Gerasya, nyiuhan. Ieu baturan aing mung. Gunungan kehujanan sedang. Nyimpen barang di petian di sana kapak kidula berjuang mati-matian karena jerkan keadilan. Mulaksana Pak Haji Muslim dapat tangan eta melaksaka ari palintangan papaleran sanajan Neng Haja Siti di kantun ulang kasayan moal musnah dunungan kasayan moal musnah sapanjang urang kumelar Kang Basrul bin Ayu ulah kematnya ikhtiar ilmu tungtut dunya siar nu goreng perlu disimat meser salura teu diukur pos Arifin lewi kuda disebit yang tekedas serasa ulas asi paridam kebon sereh kebon erih Kang Sodiki tangkal anakeun di bengketan mun migawe repeh rapi Pak Haji Asep Junaidi timulna kasametan eta tong kaleuan loba siram angurnya beneran tong sian Big Boss ori layaku mun rek menjela bebeneran manuk iba kana euri kasiltu nyayang diremah ari singanger mah nganggo pamilih tangtos luyuh dajeung sasama Cepat tas ayah tigang pareneng ti peting ayah noah panglantungan pas sore hirup resep silih geuing Neng Yuliana kana jalan anu sae Dewi Sinta
eta mika cinta patutun harta kebangsaan nganggo dasar kebangsaan pangpring Allah pangpring bintang kuku jadi tilu ngiring abdi ngiring Pak Haji Asep Junaidi deui hujan pupus abdi milu geni pangpring Allah pangpring bintang kukus Aedi Bule Jaya jadi dua ngiring abdi ngiring ngiring abdi ngiring memetai najan pupus dapat eta kamana jalan Cibulu Pak Haji Obo Ari rek menjakna Pak Haji Obos anu bageus ka Cimandiri ayeuna Pak Haji Obos deui dibayar kemana abdi nyalu Pak Haji Obo kemana abdi nyalu neng mae mun benak tungara di kaget nirakan ningali ingkang samya sampun prapta kaget ka kiri-kiri ladiaden nira iya ka kiri-kiri